Tak kurang doa sing barokah kasab ikhtiarna amin, barak milik rizkina amin, tapi balayina amin, dipanjangkan yuswa beritiasa deus ka Allah, nusejen geus parai RW hirup sorangan. Saya mengaminan siapa mah. Hormat kapihatur sadaya ahli pengawasan Musamirawu sepuh anom jalar istri katempo timimiti nu geulis nepikeun ka nu geus ramijud aya. Jadi ieu teh suang jujulan we PRW pengawasan ayeuna mah the power of emak-emak. Buktina ieu bapak-bapak mun diperkosa ku ibu-ibu kabeh mah katana gaan. Wah yang sanggup kok mau nugas ngarengok 7 tahun kok mau anugus hayang 2 kali ngajaran sarakina. Mudah-mudahan samudayana Musamirawu wangkil ieu arangkatna ti bumina sewang-sewangan salengkah sing janten rahmat amin, salengkah sing janten magfirah amin, ucalikna di dia sing janten mithil sawab kabarokahan kasab ikhtiarna, par milik rizkina, tepi balayina, disarolehkeun solehah pala putra turunanana, dilalunaskeun hutangna. Sia mah terakhir menit kelima. Allah. Itu penyakit usum giliran ngaminkeun hutang anu keur nunutan di juru ge culingan. Nu make tiung hideung jeung tiung bodas. Nu tiung beureum heuh di sarua. Nu tiung koneng sarua. Bapak Ibu hadirin samudaya, Pak Yogi ngenalkeun teu mangga. Pak Yogi. Tadi nama mual PRW kan pas abdi asup katingali pinggareretna. Komo ngora kene. Ini raya Leandro Sari make anjir foto. Padahal abdi mah Leandro Sari. Cek nu ini lain sia eta Marano Karno di pisanana.